Ye boy, kangge warga masyarakat Cigendur aya lotek kapal rayun. Ibu Kokom kapayun Ibu Kokom. Ye ninina akina ninina asan ka dieu. Sor lotek pulang. Lotek wangun ya cu. Bapak hajat air. Kumpul. Sorkulan kami keluarga besar serumah sasaran yang akan Arya Lotek CEH. Dagang lotek sisi jalan nunakan wanu penasaran ku hayang gerang asaan lotek EHA nu ayeuna keceban loba jalma nu nyarita aep lotek moal aya dua rasa tuang didinya bisa lamun depan lotek berdepan kalah nambru asem jeung bau eta dina cang nampuya kalah ka nambru kene ka karenos mutu aya lotek CEH kapayun. Nah, Bapak Om kapayun kirim bingan. Ibu Kokom, Eyana Cobi kapayun. Alah, asik. Bun ini. Sisi jalan nudakan wahai penasaran hayang gerang asaan lotek ece nu ayeuna keceban lama-lama loba jalma nu nyarita lotek moal aya dua Curuke karenes mutu rasa adi tanggung didirian rasa asal ulah diajukan rasa dituang didinya bisa urang langsung ke Tanjung Baru pamudut yang kena panganten di Tanjung Baru ninina panganten Tanjung Baru ya
budak kasih semapatna para wisata jujukan para remaja di pasisir kanan kota Karawang paturin bari ninggal pamanggangan nu daratan bari maro impian papasangan jeung silih cepeng panangan langsung manggo asik aya dasar jodoh sareng Tanjung Baru Kamarayun sok Kamarayun hoa 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 kasusah geus nambah rumah tangga ke payah salaki Bu Kokom dengarti pan di mata mari ngupahan serangan mata papasean Uriat anu kuat asa ulah basilat bodoh coba menura rumah tangga sakapeun sakalukeun rek menta diserahkeun hati mah tong arang kawas lain waria wanita ulah sok ngagoda dapuh ge dodoja nuhun dasar ari jodoh ah nuhun ka Bapak Om ka Bapak Ojo Ibu Ninik sadayana uciha Sobi kapal rayu kasih hoba 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 kasusah geus nambah rumah tangga ke payah sakit teu ngarti bani mah pemahi ngupahan serangan mata papasean Uriat anu kuat asa ulah basilat goda coba menurang rumah tangga sakapeun sakudeng rek menta diserahkeun tapi tong arang kawas lain nu gelo ulah sok ngagoda dapugu ge dodoja disawer heula sawer ah iya sawer oh kodok asik angin laut di Tanjung Baru bawa ombak nganterkan budak ke sisi empatan pada wisata para remaja di pasisir kaler kota Karawang paturin bari ninggal mangopi kerangan nu daratan mari malain piang papasangan bapani jeung silih tepang panangan bapani di Tanjung Baru nyamukir rasa kagede di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kagede di Tanjung
Tanjung Baru nyampe kini rasa kadede. Di Tanjung Baru nyampe kini rasa kasono. Tanjung Baru Ciha. Jang Ukong, ayo Jang Ukong, ayo. Kapayun kong ah. Saya Chandra kepala Rayun.